Sampurnaning Rahayu jantan Banjaran Jatining Bagja diwuwuh ku alhamdulillah anu maknana nyinglarkeun ria sareng sum'ah nu pasolengkrah ngarunta dina mana panundung ujub jeung takabur anu ngagojo dina kalbu pangusir ku maki anu ngadaki dina hati sehingga anu nyesa teu aya deui iwal setra bersih ngadiri bisa napi jorelatai daya Al-Quran sareng sunah Nabi. Kalimat syahadatain minangka hiji pagusten bagi pasang subaya kanu makawasa sejak kekeh petekeun nyekel pageuh moal cuut kanu hideung moal poteng kanu koneng najan loba anu muntang sholawat teh kesana hiji doa anu nandakeun kadeudeung ka memet hiji hamba ka junjunganana buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh para kulawargi sahabat dugi ka urang sadaya salaku umat-umatna mugia jaga yaumil kiamah urang sadaya teh syafaat mati matana amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak besan Bapak Tarmin sakula wargi anu Gusti punika hormat sok sanaos tadi kersana al mukarrom dugikeun aya secara adat istiadat mah cenah serah terima heula namanya akad kumargi aya sesuatu hal akan dipayunkeun namanya serah terima ieu teh salios Kang Ustad teh saliosnya upamidina ilmu nahwu teh mah disebut teh khobar muqaddam nya mubtada muahhar meunang asalna mah khobar teh kudu pandeuri tapi diheulakeun aya laksana aya elat anu kuat ieu ge elat teh bapa penghuluna rek kawinkeun di Pasiripis nya tadi kalangkungan pada aya lengser jadi akan terus dipayunkeun sampai serah terima tersalios ieu nandakeun aya elat anu ngadukung sehingga teu matak ngarasakan adat teu matak ngilangkan hikmahna pernikahan ngadeg si abdi dieu kesana pabesan bade ngadugikeun 3 hal kahiji sejak nyanggakeun salam silaturahmi si abdi sarombongan ngaleutkeun ngabandaleut ngembat-ngembatnya Tang Pinang ti Desa Mekar Mulia, Kecamatan Lemah Sugih, ujung Majalengka sebelah selatan, dongkap ka dieu ka Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati, ujung Majalengka sebelah utara, di ujung ka ujung. Angkat tadi tabu genap, dongkap tabu 8 sekitar 2 jam di perjalanan. Nyanggakeun silaturahmina, nyanggakeun salam sumaduluranana, mudah-mudahan ku ngariungna urang ditekakeun silaturahmi. Padilahna jembar yuswa jembar rezeki oge jembar panala kain perasaan amin ya rabbal alamin. Nomor kedua pada kapungkur sababaraha anu kalangkung Pak Ustad urang kantos ngariung di tempat babala gonjangan manawa sareng manawi tuang putra urang anu jenengana jang Dededian Rusdiana sareng Neng Mumun Mulia tiasa kauntun tipung kata Bang Beas tepung bayu amprok jodoh harita urang kantos aya hiji perjanjian hiji kata namina kata hitbah muncak seput amat cangreut bulang tali gadang di beton bisa molonyon deui tina perjanjian eta dibuktoskeun dina dinten ayeuna hiji perjanjian anu cangreut pageus sagoleng pongkek ikatana pernikahan anu nembe paratos dilaksanakeun kalayan aya kalancaran atuh saparantosna akad pernikahan secara adat istiadat si abdi salaku sepuna jang dian atas nami Bapak Dedi Supriyadi almarhum sang Ibu Nunung nyanggakeun pun anak namina Dian Rusdiana ka Bapak kali Ibu calon besan SNS calon Bapak kali Ibu besan di dieu nyanggakeun sapuratina sabeulegeunjeunna ti luhur saibas rambut ti handap saibas dampal ti gigir sagiring cigir ti hareup sabuleut peureub napasna sadenyut darahna sadami kabodala kataligana cek paripaos rek ditekuk mau katingang pangpung tos teu ngagaduh-gaduh nyanggakeun ka Bapak kali Ibu besan di dieu disagedeun eta punten kasuhun sepuh bahwa panganten teh suping ka dieu teu barang bantun anu matak nyugemakeun teu jangjang teu jingjing teu kapal teu keupel teu tuai teu tangeuy namun ai kulawargina mah katinggal aya nu tuai tangeuy anu jangjang jingjing duka naon namina sami eta oge nyanggakeun ka Bapak kali Ibu besan kulawargi di dieu mudah-mudahan janten kabingah kasih Neng Mumun Mulia
anu tos diistrina nembe sing janten ragi kanu bae di rumah tanggi janten rasa kanu rumah tangga jadi pusaka bekal ti sepuh kangen aranjeunana. Nomor katilu si abdi andung doa kasadayana mudah-mudahan pun anak anu nembe parantos diistrina ngalaksanakeun akad pernikahan urang doakeun rumah tanggina sing jadi rumah tanggi anu silih asah silih asih silih asuh rumah tanggi anu kacai jadi saleuwi kadarat jadi salbat kacai sama ngabakti kadarat sama toat kasawah sama ibadah kaudara sama takwa ka Allah Subhanahu wa taala nutut raut rumah tangga kanjeng Rasul rumah tangga panjang apunjung rumah tangga anu sakinah mawadah sareng rahmah sakitu kapiatur kirang langkung tawakuf asalna khutbah sofa wa dama qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.